Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng teu sangka lamunan laksana bagian kalima. Ieu yasana Bapak Tholib. Sata acan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomena oge ngalaikna kana dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Budiman diurutan ku Mang Ondi dipapai tina suku leungeun jeung awakna nepi kana sirahna. Karasana sanajan rada nyeri tapi jadi harampang, nu lalinu jeung rarangkang teh jadi ngurangan. Awak jeung beungeut dibaluran ku balur. Bawana Mang Ondi dina botol rata sakujuru badana. Karasana tiis kawas ku spiritus, kaangse balurna oge seungitna matak segara. Jama kue udur mah dalalaki cuk Mang Ondi bari seuri serta nitah deui make kamejana ka Budiman. Ieu Mang boga pel mati engke sonten ari rek sare dahar hiji geura cespleng cuk nunggu jualna oge ieu mah. Mang Ondi mikeun pel 3 siki dibungkus ku kertas bari seuri rada ngagonjak ka Budiman. Ieu deui Mang teh kawiatan serat ti Bapak kangge encep. Serat ti Bapak? Serat naon Mang? Duka atuh jadi piwarang disanggakeun ka encep ceuk Mang Ondi mikeun surat ka Budiman nu dikaluarkeun tina saku kamejana. Berewek surat teh amplopna dibuka eusina terus dibaca, eusina ringkes pisan. Maksudna mah nyaritakeun ulah waka digawe poe ieu sabab bisi Budiman tunduh jeung bisi nyarari keneh awak kamari digawe di bumina. Sajeroning maca teh Budiman teu waleh kaget sajeroning pikirna rama neng mari oge bet kawas nu terangeun malah Mang Ondi mah komo kumanehna teh kahartieun pisan make jeung makal balur sagala kawas-kawas anu ngahaja rama neng mari nitah ka Mang Ondi ngalongokna teh. Serat naon cenah Cep? Mang Ondi nanya ka Budiman. Eta Mang kabitna mah bade ngadamal abdi teh dinten ieu ngawitan di anjeunna tapi ulah waka saurna teh. Oh kitu panginten atuh miwarang enggal disanggakeun ku Mang. Nuhun Mang, abdi parantos ngarepotkeun ka Mang teh. Henteu Cep, da parantos jadi tugas Mang ngeulaan kadunungan. Teu mios Cep atuh Mang teh bilih aya di piwarangan ulah kateterasaan sing enggal da Mang. Ceuk Mang Ondi bari nangtung serta seuri ka Budiman nu harita keur nyarande kana tembok sisi dipan. Mangga atuh Mang, dianggurkeun wae nya ku abdi keur nembe teh. Sareng nuhun Mang, ulah kapok we nya. Sawangsulna Cep, Mang ngaganggu ka encep nya. Mangga atuh. Mang Ondi kaluar ninggalkeun kamar Budiman. Sapoe harita Budiman teu ninggalkeun kamar dina dipanna. Pas sore kakara manehna hudang, awakna ngarasa segar deui, awakna nu panas geus rerep, nu karasa nyareri satulang sandi teh geus leungit. Sirahna nu benjul sagede endog meri geus kempes, nu gareuneuk dina beungeutna tapak peureub geus biasa, ku matihna balur jeung murut Mang Ondi geus henteu karasa nanaon.
benang mandi jeung geus salin pakena Budiman diuk dina kursi di kamarna nyang hareupan dahareun nu dianterkeun ku rencang Den Rusmana. Beres dahar manehna ngalantung ka jalan tapi henteu ari jauh mah manahna ingeteun kana surat ti sobatna Embe teh nu ngingetan jeung geus nulung ka manehna. Geus burit mah manehna kaluar deui ti kamarna diuk bari maca buku bae gaweana teh. Tapi jiga nu teu jongjon disela ngahulang kawas aya nu keur dipikiran. Aneh, cenah Budiman ngomong sorangan, ngomongna teu kebat, disambung ku nyerita sejero atina. Saha nu jadi musuh aing teh? Asa teu kahar ti eta jelema duaan nu ngarah teh, jeung make nutupan banget, nu wawuh kitu, sieun kanyahoan rupana. Jeung saha nu nulung, ngaku-ngaku Embe, maksud bela cenah manehna teh. Jeung Rama Neng Mari, Mang Ondi jiga nu nyahoan, kawas kanu wawuh kakolot aing teh. Ieu pertanyaan jeung carita dina sajeroning atina Budiman ku manehna waleh teu kahartieun. Anu tungtungna mah manehna teh ngan ukur bisa humandeur. Mata klieur di pikiranna oge. Cuk Budiman bari ngoloyoh kana tempat sarena. Mending sare isukan rek ngamimitian digawe. Budiman ngomong sorangan. Teu kanyahoan deui Budiman geus nyegrek kerek tibra pisan. Geus 2 minggu Budiman digawena di CP Mariani digawena kana bagian administrasi dipimpin ku Rama Neng Mari. Kacida saragepna jeung gancang pisan ngartina kana sagala pagawean teh dununganana kacida bungaheunana. Gede pangharepan yen Budiman baris jadi kepercayaan bisa dipercaya kana kamajuan perusahaanana. Mang Ondi nu jadi pagawe di bumina Neng Mari sok mindeng ngalongokan ka kantorna nyelang-nyelang pagawean supirna nu anyar-anyar ieu sok mindeng mangkir. Dadakuna kurang sehat geringan pisan. Tapi kudununganana ku Rama Neng Mari sok dimaklum bae kalakuan supirna kitu teh. Da aya serepna Mang Ondi mun teu disangka bisa nyupiran. Nyerelekna waktu nu maju saban menit. Selang ku barang diganti ku peting teu karasa digawena Budiman di Rama Neng Mari geus sataun lilana. Manehna geus jadi kepercayaanana dunungan da puguh dunungan jelema beunghar perusahaan lain hiji wae. Manehna geus dipake wakil. Lamun sakalieun dununganana eueuh keur ngontrol ka daerah. Ka kantor keur nguruskeun anu sejen teh. Batur sagawena kabeh tunduk ka manehna sarta geus nyarahun yen Budiman teh wakil dununganana. Sanggeus Budiman digawe di CP Mariani kamajuan usaha beki laluasa sagala usahana aya dina kamajuan. Sakalieun teu aya direkturna teh direktur jongjon ngayakeunana hubungan kaditu kadieuna teu kagok. Ieu kamajuan karaos pisan kudununganana ka Budiman mah dina saban indit ninggalkeun kudu bae aya babadamian komo ari ka Jakarta sok mindeng nyarios kieu. Lain bae di pagawean Budi nu kudu diperhatikeun teh. Rumah tangga bapa oge, ibu jeung Mari kudu dilalongok. Atuh aya jalan keur Budi hubungan sareng Neng Mari beki raket bae. Ibuna geus henteu asa-asa ka manehna kawas kawargina bae. Dina hiji poe Budiman keur jongjon digawe di saur kudununganana. Budiman ninggalkeun hanca pagaweanana nyelang heula indit ka kantor dununganana. Tah di dinya diukna jang Surupa Wijaya dunungan Budiman Rama Neng Mari teh. Gek Budiman diuk dina kursi payunan mejana. Kumaha geus rada rengse ngurus buku teh? Sur dununganana naros ka Budiman. Mung sasi ayeuna wungkul manawi anu teu acan kalebetkeun kana buku ageng teh, jawab Budiman. Jurnalna beresnya jang? Parantos. Faktur-fakturna aya kabeh? Kantenan. Syukur atuh, ari geus beres mah. Nu bulan ieu mah keun bae heula, da acan tutup. Masih kene aya abuskeuneun deui. Apa rek aya uruskeun kaluar? Wayahna di dieu ujang sorangan, ku apa ditinggalkeun? Bisa aya nu nanyakeun apa ti mana bae. Boh ti NP Gema, boh ti nu sajena, bejakeun bae. Tunggu sadatangna. Bisa aya rekening-rekening ulah waka dibayar. Kajaba ari listrik jeung telepon mah ulah teu diperlukeun. Sumuhun, mangga, jawab Budiman.
lantaran rada lila apa rek aya kaperluan teh ujang mondok bae heula di imah apa geus dibadamikeun jeung ibu. Malah ka Aji Rusmana oge ku apa teh dibejakeun ngaran teu dedepeun. Wayahna sing kolot teh nya, sing beunang dipercaya, boh di dieu boh di imah jeung sing ati-ati. Malum zaman kieu loba pisan jelema jahat. Serang Mang Ondi angkatna bapak teh. Nya jang, nya jeung Ondi. Da si Momo supir mah geus teu datang deui bae sababaraha poe oge surup Pawijaya. Iraha dupi bade angkat teh. Ayeuna pukul 11. Engke oge sore ulah salah. Ujang teh kudu dikulon mondok teh nya. Sumuhun, mangga diestokeun pisan. Syukur atuh. Saparapat jam deui oge Ondi nyamper. Wayahna bae balik make motornya jang. Sumuhun. Bade nganggo ieu wae panginten. Nya, tah kunci atuh simpen. Kamar administrasi mah kunci wae heula. Di dieu wae diukna pindah di tempat bapak. Permios bae abdi, bade meresan heula di kamar administrasi. Cuk Budiman bari nangtung tina korsina. Nya prak atuh, sakedeung di oge bapak indit suruh Pawijaya. Budiman indit ka kamar paranti digawena rek beberes jeung ngunci pantona. Pukul 11 Pawijaya parantos ngantunkeun kantor Budiman ngawakilan ngantorna di tempat direktur. Sabada tutup kantor Budiman beberes heula balikna pangpandeurina pisan. Balikna make sepeda motor teu ngajugjug ka bumina Pawijaya tapi ka tempatna indekos Kaden Rusmana. Pukul 4 manehna geus beres mandi geus dangdan ganti pakaian rek indit ngalongok ka bumi dununganana. Gek diuk heula dina kursi mukaan koran nu kamarina ku manehna acan kabaca. Den Rusmana dongkap manggihan Budiman bari gumujeng naros ka Budiman. Budi, reka mana ieu teh? Berang-berang keneh geus dangdan. Bade kakulon Kang, jawab Budiman bari seuri ka Den Rusmana. Tos angkat Bapak Wijaya teh Budi. Nembe tadi Kang, tabu 11. Henteu tepang heula sareng Akang. Tadi nelepon ka pagawean anjeunna teh. Mawartos jeung amanat ka Akang supaya Budi dijurungkeun mondok ka kulon saurna teh. Sumuhun, ngular Budiman. Jeung eta cenah mihape ka Akang teh supaya Akang oge milu mangnaringakeun bumina. Meni omat-omatan pisan. Akang oge rek ngingetan ka Budiman teh. Sajeroning di kantun kudunungan, wayahna bae kudu hati-hati. Boh di pagawean, boh di bumina, ulah nepi ka kajadian nu baris ngurangan kepercayaan dunungan. Sakitunya aheunana jeung percantenanana geuning ka Budiman teh. Sumuhun Kang, abotna teu kinten abdi oge ku dipercanten kitu teh. Tapi kumaha atuh, da kapaksa. Yes, puguh wae berat mah nu matak Akang elingan ka Budi oge. Urangna kudu leuwih hati-hati. Malum jelema sok aya bae nu ngewaeun jeung sirikna ka urang ari dipercaya ku dunungan mah. Poho Akang teh rek nanya ka Budiman. Acan bae salse kakar ayeuna ingat deui. Bade naroskeun naon kitu Akang teh. Poho deui ka Eyang Budiman. Ari sur aki Akang mah aya saderekna Eyang Budiman teh. Nya atawa teu kagungan. Eyang nu mana Kang? Eyang ti Rama, Ramana Wa Asep. Duka atuh Kang. Abdi mah komo henteu terang bujang-bujang ka saderekna. Ka Eyang oge abdi teh henteu terang leres pupusna oge. Abdi mah nuju di gunung keneh. Mung saurpun biang mah leres kagungan saderek, tapi tinuju zaman walanda keneh. Anjeunna parantos teu ayana teh duka angkat ka mana. Serang aya deui rakana Punini. Ieu oge duka deui aya keneh henteu nama. Abdi teu patos terang di mana ayana. Rupina bae papisahna sadayana teh lantaran kaganggu ku ayana perang antawis Walanda sareng Jepang sareng kabujang revolusi. Tiasa pegat kawargianana teh. Nya meureun Bud kitu sababna mah. Tapi bawa kahareup mah bisa para panggih deui lamun araya keneh mah teu acan parupus. Sumuhun, rupina tiasa oge Kang. Saha panginten nu baris masihan terangna da puguh pun bapa parantos teu aya.
Teu kitu ari kudu mah dipanggihkeun ku pangeran Budi, sok aya bae jalanna. Sumuhun panginten, upami parantos kedah namah papendak moal aya nu tiasa ngahalang-halang. Sajeroni ngajawab kana panaros Den Rusmana teh ari hatena mah Budiman ngarasa keheul lantaran hayangeun geura buru-buru panggih jeung Neng Mari. Ongkoh manehna teu ngartieun kana maksud Den Rusmana nanyakeun kolot-kolotna teh, sajabana manehna teu pati nyahoan lantaran eueuh nu mere nyaho. Nu ditanyakeun anak oge geus areuweuh, ceuk pikiranana eueuh gunana. Tapi ari Den Rusmana mah kawas nu teu terangeun kana hate Budiman kitu teh, keukeuh bae teh telepek. Pok deui nanya ka Budiman kawas nu panasaran. Eueuh pisan Budi baraya ti Bapak Budiman nu maluruh ka Budiman teh. Teu aya Kang, tapi duka tuh ari kapun biang sareng ka aki abdi mah. Jawab Budiman bari malik nanya ka Den Rusmana. Ari Akang henteu uninga kitu. Akang mah nyaho saeutik-eutikeun beja ti mama jeung eyang anu sok ngadongeng teh. Cenah Wa Asep teh putra nu beunghar. Putrana ngan hiji-hijina nya Bapak Budiman, raja kayana di saban tempat, sawah jeung kebona ratusan bahu. Saur Den Rusmana nyebat karama Budiman teh Den Rusmana mah Wa Asep lantaran pernah kapiuwati ibuna. Ari sakaterang Akang, Budiman gede jeung mama bae. Pantesna aya nu mapaikeun wargi-wargi ti Rama nu matak nanyakeun teh. Saur Den Rusmana kawas nu saepeun kapanasaranana teu nyarios nanaon deui, saterasna mah ngahulang bae. Ah, sawios atuh Kang, teu aya nu ngangkeun baraya oge. Cekap wargi mah ahli waris ti ibu oge, ceuk Budiman nyaritana bangun keheul peda Den Rusmana keukeuhna naroskeun bae baraya ti ahli waris Ramana. Nya atope gara ka ditu ayeuna mah bisi arap-arapeun ibu jeung Neng Mari. Ari geus ditepungan onaman henteu nanaon balik deui oge ka dieu, asal geus peuting mondok di ditu. Sur Den Rusmana bari kaluar ti papiliun. Budiman oge terus bae kokonci magahan jandela lomari jeung panto papiliunna, terus kaluar nyokot motorna, indit ninggalkeun bumi Den Rusmana ngajugjug ka bumi dununganana. Kasampak Neng Mari keur calik di payun sareng ibuna, datang Budiman teh kinten bari ngaheunana. Ibuna naros ka Budiman bari mukakeun panto bumina. Nahala teuing Jang, ka mana heula bieu teh? Karorompok heula Bu, margi Kang Rusmana bilih dedeupeun. Upami teu wawartos heula mah, jawab Budiman bari rangkuh ngahormat ka ibuna Neng Mari. Har, apan-apana geus bebeja meureun Budiman, rek dititah di dieu. Sumuhun nyarios eta oge ka Kang Rusmana. Pek atuh geura dahar, si Neng diajak dahar oge ku ibu teu daekeun, dahayang bareng jeung Budiman cenah. Parantosna da tadi Bu, sawios mangga wae bilih bade tuang mah, jawab Budiman. Ih, sing karunya wae kanu ngadagoan, keun wae geus oge di ditu mah, da di dieu mah acan, sur ibuna. Budiman kapaksa ka jero rek merengan dahar ka Neng Mari, hatena mah kacida atohna lantaran sanyana mah Budiman acan dahar di Den Rusmana oge, nyaritana geus teh ngarasa era bae, da beuteungna mah geus ngarasa lapar. Daharna di payunan ku Neng Mari, da ibuna mah parantos di payun. Atuh tu wudu bae bebeunangan daharna ponyoeun pisan asa jongjon, teu aya pikasieun. Manilami-lami teuing Budi mah. Mari ti tadi geus kesel ngantosan, sur Neng Mari bangun nu rada keheul. Tadi oge bade sajungjungeun mios ka dieu. Kang Rusmana ngajak ngobrol heula Neng, ari teu di payunan piraku deui, jawab Budiman. Tuang heula di ditu teh, sareng Kang Rusmana nya. Henteu, da parantos wawartos ka eceuna, bade ngabujang ka dieu. Nah atuh tadi ka ibu wawartos parantos tuang, borok keheul, sur Neng Mari. Isin atuh ku ibu wawartos parantos teh. Panginten atuh, sur Neng Mari bari imut. Panginten rada gembolnya Neng, Budiman bari seuri. Nya terang can tuang mah moal dipaksa, keun we sina peulih pada haranana, sur Neng Mari bari jebe. Hawatos atuh Neng, beuteung Akang ke nabuh koroncong panginten. Ah, dabongana sok eraan atuh.
Beres dahar Budiman pindah deui ka hareup calik sareng Neng Mari di sarangan ku ibuna. Bari ngaleut di sela ngarobrol ibuna Neng Mari teu kinten bae ngaraos bingahna ari kaanjangan ku Budiman teh. Anjeunna mah geus henteu asa-asa rupina teh. Hada keung ari apa angkat teh. Ibu mah heug momo geus heubeul gawena teh. Ngan eureun-eureunan bade. Hadena aya Mang Ondi nu nyupiran mah. Tapi di imah eueuh batur. Suur Neng Mari. Dupi biasana Mang Momo teh sok kulem di dieu. Budiman naroskan Neng Mari. Sakapeung sok mondok di dieu manehna teh. Tapi ari geus aya Ondi mah sok bali ka imahna. Di mana bumina dupi Mang Momo teh Bu? Neng Mari ngiring naros ka ibuna. Ari nyaritana mah di Cipadas, tapi ayeuna nyaritana mah ka ibu geus pindah deui ka Kiara Condong. Rada curiga abi mah Kakang Momo teh Bu. Beh dia mah kawas lah duka kumaha. Hate teh teu pati percanten, saur Neng Mari. Keur kitu kuluprak dina balik panto ka bumi sada aya nu ragrag. Ibu Neng Mari sareng putrana rada reuwaseun teras ngadeg ngagentraan rencangna. Bibi, naon nu ngaguprak teh? Iya sapu Neng ragrag, sanesna naon? Ceuk si Bibi, rencangna Neng Mari ngawalarepan naros dununganana. Sugan teh keur nyeuseuh tadi mah Bibi. Iya Sun, bada sasapu heula, ceuk si Bibi. Kakara oge bieu benang nyapuan di imah mah, suur Neng Mari. Manawi teh sumuhun teu acan, ceuk si Bibi nyaritana jiga nu gugup bari ngaleos ka jero dapur. Teu beres deui si Bibi barang gaweana teh Bu. Tadi nuju nyeusuh oge teu acan parantos. Ayeuna geus kop kana sapu, suur Neng Mari bari angkat ka pungkur. Neng Mari angkatna ka panto payun teras kapungkur bade nempo ka biminah nu keur nyeuseum angkatna lalawunan kawas anu ngahaja arek ngintip sendal karetna henteu aya sorana di anggona teh da angkatna ngahaja henteu mapai batu. Ku Neng Mari kakupingan sora kamar mandi digebrugkeun ku biminah nu kakara abus deui rek nuruskeun nyeuseum. Lalaunan pisan Neng Mari muka panto pungkur nyamperkeun kamar mandi teh terus noong ka biminah nu keur nyeuseum tina liang kunci. Ditoong ku Neng Mari biminah lain keur nyeuseum tapi keur maca surat manehna dihuk dina panggilasan nonggongan panto. Ku Neng Mari disidik-sidik eta surat nu keur dibaca ku biminah teh tapi henteu kabaca ka tembong eta surat saenggeusna dibaca ku biminah ditilap-tilap nepi ka sababaraha lipetan. Diabuskeun kana sakukutang nu ngagantung dina paku paranti ngahitkeun wadah sabun. Neng Mari ngantunkeun biminah nu neruskeun nyeuseum angkatna teu jalan kaluar tapi teras kalebat bumi. Dina manahna panasaraneun palai ningal surat nu tadi dibaca ku biminah. Teras bae anjeunna ka payun deui manahna batik keheul ngagaremet karencangna lantaran anyar-anyar ieu sering pisan biminah kaprogo ku Neng Mari sok antap intip. Waktu anjeunna atawa ibuna keur ngobrol sareng Budiman manah Neng Mari teu ngartoseun jeung ngaraos heran kana kalakuan biminah kitu teh. Tadi oge basa aya sapuragrag Neng Mari mah teg bae ka biminah teh lain rek sasapu manehna teh ngahaja rek ngintip tina bilik panto beri api-api nyenyak kala sapu dumadakan sapuna ragrag tina leungeunna. Harita geus tabu 4:30 Neng Mari wawartos ka ibuna rek ngebak heula ari ibuna mah jongjon bae mayunan Budiman. Bibi anggeus nyeuseum teh, saur Neng Mari bari ngagedor kamar mandi nu pageuh diselotkeun ti jero ku biminah. Parantos Neng, kantenan bade mandi kawietna mah, ceuk biminah. Kebi kuring heula mandina. Atuh da wayah kieu nyeuseum bibi mah, rek dipoekeun kana naon, da panon poena oge kaburu surup, saur Neng Mari nyariosna kawas nu rada keheul. Biminah mukakeun panto bari nembalan ka Neng Mari. Mangga atuh Neng heula ngebakna. Abdi bade ngiciskeun heula ieu seusehan. Ari enjing sok rada repot. Kantun-kantun nyeuseum kagungan Neng sareng kagungan ibu. Ari nu abdi parantos diseuseum mah
Cek Biminah bari kaluar ti kamar mandi. Neng Mari nyandak heula kunci nu ngait dina paku dianggo ngunci panto kamar mandi sapertos nu ngahaja ngarah nutupan liang kunci. Diantep bae kunci teh henteu dicabut deui. Anjeunna teras ngebak saparantosna dianduk. Anjeunna ngodok heula sakuna Biminah nyokot surat nu tadi dibaca teh teras bae kaluar lebet ka bumi dangdos di kamarna. Biminah oge terus mandi geus beres mandi nyeusehan deui samping jeung kutangna anu diganti. Ari geus kitu mah terus bae abus ka kamarna ngadon nyisiran. Manehna terus beberes di dapur merenan kumbahaneun jeung sasapu kawas anu henteu ingeten deui kana suratna nu tadi geus dibaca mah. Da manehna henteu mariksa kutangna kalaka terus ngumbah wadah. Neng Mari anu lebet ka kamarna memeh dangdos ningalian heula surat nu kengeng nyandak tina saku kutang Biminah. Katingali sajero ningaos surat teh pasemona rada kerung kawas nu heran sareng kawas mendak nu aneh. Katawis lambaina nu handap digegel taarna dikerejutkeun sapertos nu keur ngemut. Surat ku Neng Mari disusupkeun kana handapeun kasurna dina ranjang teras anjeunna gentos panganggo. Parantos beres mah serat teh dicandak deui dibaca ayat 3 balikanana digerendengkeun macana teh kawas nu teu pati percaya kana eusina. Minah ulah kabeak pangharapan lamun teu salah eta barang teh aya dina meja tulis dina laci rahasiana ngodokna ti handap engke oge muka sorangan. Dina eta laci aya kuncina. Tah eta kunci keur muka sagala rupa rahasiana. Eta meja teh aya nu poho di handap teh surungkeun papan handapna tangtu perna lesot. Aya laci anu muka di handap. Mejana aya cirina pinuh ku ukiran kembang-kembang henteu dipalitur. Herang bawa kaina lantaran kai jati baheula kaluaran Japara. Pantesna eta meja ayana lain di kamar tulis tapi di kamar kulemna. Ieu meja diical ku istri nu kagunganana kade ati-ati ulah nepi ka aya nu nyaho kana rahasia urang. Kitu eusi eta surat nu dibaca ku Neng Mari. Ieu surat teh eueuh nu nandana ti saha nu ngirimna ceuk Neng Mari. Bari dilepet deui eta surat disimpen kana lomari panganggona bari nyarios salebet manahna pinuh ku kaheran. Lomarina ku Neng Mari terus dikunci-kuncina disesepkeun kana meja tulis di kamar anjeunna teras bae kaluar nyampurkeun ka ibuna nu keur calik bari cacarios sareng Budiman. Pek payunan heula ka dinya Neng, ibu oge acan kacai. Sur ibu Neng Mari ka putrana nyariosna kitu teh bari angkat. Sanajan harita acan suruh panon poek kaayaan geus poek lantaran sakurilingna haleungheum ku pihujaneun. Guludug di belah kaler gegeledegan nandakeun geus turun hujan. Angin ngagelebug nebak tangkal di sakurilingeun gedongna Neng Mari. Sorana nyeak kana buah nu keur mejehna pinuh ku penul jeung gomplok ku daun. Henteu ku silila gerbay hujan teh turun ngagebret kawas beunang nyicikeun ti langit bae. Kilating burinyai dituturkeun ku sora guludug kaayaan beuki poek bae. Pukul 7 sore teh geus tiiseun di jalan geus teu aya nu lalar liwat. Aya oge mobil sakali-kalieun nu ngaliwat kalebah dinya teh carang pisan. Ibuna Neng Mari jeung putrana caralikna ngaralih ke tengah bumi. Di luar tinggal Budiman sorangan keur diuk di tepas payun. Beuki peuting hujan teh beuki gede bae sanajan di luar aya listrik oge. Di luar teh kacida pisan poekna kaayaan simpe pisan. Muka denge teh ukur sora angin jeung seokna hujan nu ragrag kana daun buah. Sawur jeung sora cikaracak nu ninggang kana panyaweran jeung sora talangseng nu ngaguruh pinuh ku cihujan. Waktosna kabujang sae pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.